Coy, maneh apal teu onta? Onta teh satogurun anu kuat pisan, bisa kuat nahan haus teu nginum cai lila pisan, malah nepi ka sabaraha poe. Awakna badag jangkung, buluna rada kandel, jeung dina tonggongna teh boga punuk anu muncugug ciga biwir anu sok ngomongkeun batur. Di Arab mah onta teh sok dijadikeun kendaraan, sabab bisa ngangkut barang loba, lempang di pasir, jeung tara loba ngeluh. Di urang mah hese neangan onta teh, paling oge nempo dina internet. Cenah mah daging onta teh ngeunah coy, rasana rada amis, mirip daging domba, tapi leuwih kenyal. Di Arab mah daging onta teh sok dibakar, digoreng, atawa dibalado make sangu haneut, mantap pokona mah. Harga onta teuing sabaraha pokona mah mahal coy, moal kabeuli da ieu mah sato kelas sultan. Tong hilap like, komen jeung subscribe channel YouTube Kuring Konten Edukasi 9097.